Kira-kira bapak mau ditampik ya nyaku mangkewe mureun aing lalaki moda puguh ditampik paranti ditarima biheung teuing aduh ampun Gusti aing boga bapak beger pakokolot itu dasi di dasian gede dipake we beger uning ngamai pisan ampun teh saha kakasihna Pak istri teh pigarwan bapaknya mun teh salah mah Siti Ragen ngaranna teh siapa Siti Ragen mun Siti Nurbaya sekalian Pak keun abdi gelut nama jeung di Sidatuk Maringih begung ieu geuning Sidatuk Maringih teh gede moal teu ngabledag ku dewek dibere potong tunggal jelema kitu mah heeh sarua we jeung kakuring dalang ngonyang sarua Datuk Maringih mah heuh terong ieu mah ampun Gusti lain kira-kira niki bapak teh apa rukun kawin teh Pak mun teh salah mah aya 5 cenah cu naon hiji-hijina kanya sugan sileng apa dewek bejaan nya 5 nama hiji-hijina hiji syahadat 2 salat lain belegog nu kitu mah rukun Islam heuh rukun kawin mah mun teu salah hiji iman ka Allah rukun iman da aing ngomong teh ka bina-bina teuing hiji kana rukun tetangga aing eta hiji-hijina teh hiji ketuhanan nu Maha Esa Pancasila tah mah itu ka diacak akang lain eta teh hirupna teh didengeh henteu eta teh ngadenge berita saliwat-saliwat hiji panganten lalaki jak 2 panganten awewe 3 saksi 4 wali 5 ijab kabul eta rukun kawin mah mun teu salah mah eta mah rukun kawin di Indonesia eta mah heukeun bae atuh di mana we tah kitu jang tapi ulah boga rasa sileng bakal hasil atuh si urang cokot gorengna we da puguh ningali kaayaan mun deui kieu nyawa puguh we da urang mah jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu ke uragap teu aya mawas diri hayu atuh jang ayeuna mah geus tina sape moal kaul heula kitu montong kaul aduh tulung tah naon teh naon teh manuk unca teh kitu sejadi lubang teh mah nya lubang nu kitu mah tulung naon teh sora naon teh jang sora naon ya aya naon cenah naonnya wah sora obat nyamuk mah gitu bisa jadi sora obat nyamuk aduh bisa jadi sora amplop teh mah coba itu jauh-jauh cing bubutkeun kitu pagra boga anak kitu mah siling mah teu bodor paranan heula siling mah ayeuna geus teu nyari ayeuna mah dewe kudu nu boga lalakon kira-kira bahan tiis nantang gitu matak sama ngomong teh pikir heula antal mautu qoblal mautu ulah janji pok jadi urang teh kudu bisa nganjang ka pageto kudu bisa maos sacara mati jadi cindak nama teh urang teh kudu bisa mikir heula sama ngomong nah ngomong teh bakal ngabledug sakira-kira moal mah entong cing introspeksi baru-baru nu lalajo urang teh seuri heeh tadi nu aya ngalana beuh sapertina pikir heula mah ditarima teh nah itu bakal diterima kuno hajat bisa dipotong uang makan oh dah cu nu hajat teh kudu sugema sagarupa ulah jam 10 sarelek ieu mah jam 10 karek tok-tok campalan nu rajo birat tuh jendela ditutup-tutupkeun kudu hajat da kaduhung Nunggu kitu da eta buka hajat mere dahar isuk-isuk dipotong urut dahar urut jamuan oh pajakeun urut jamuan aduh ampun tolong tah cing sampeurkeun dilejang di nu ngagunuk belah ditu sora datang mah naon teh tetangka naon belah ditu teh mun teu salah tanu kitu delepanan leuweung teh ai pandan teh naon alamun di lemur masuk dipake bajigur teh pandan teh seungit jahe belegug teh mah
panan oge aya sehingga coba sampeurkeun ayo dulu yang tutur iya tulung tangening di dieu deui jangan minta tulung deh naonnya Pak dulu teuing jangan
satos eta Astrajingan dawala kaget ningali anu munut pitulung anu naplok dina tangkapanan leuweung bari jeung awakna kabeungkeut ku areuy-areuy amuing deui itu ujang aya nu kabeungkeut ku areuy di luhur dina tangkapanan ujang ih kakara sidik dulu itu uluh buhungna nepi ka panjang gitu Bapak tolong Gusti ayahnya nu leuwih ti dewek goreng patut aya wae jelema mah sugan teh dewek nu goreng dodonges teh deuleu euy amuing karunya deuleu itu beheungna ujang leugegan cu makhluk naon teh Pak teuing atuh jang tulungan hei lepon aya tulungan nepi ka kitu jiga jerapah euy heeh hai tulungan hai umay jigi kadinya ata heeh kuring mah lain ata nya puguh da putra Pak Eno heeh cing kitu jang salasa urang kuncina perbah mana teh nyong talamun areuy buladinya didudut tak pasti lesot teh sok kitu ku silaing amung kuring apek kenya ku aka ye sieun ku jurig lain sieun era sok ku silaing kacu da bari nage eueuh nu dileg-leg ku jurig ti baheula oge nya eueuh bejana sikan haling tulungan segala ya nireuwas euy barang rek lodong mang nyebut tulung tulungan hei mangga cicingan teh nu rek ditulungan mah bisa heureuy lamun nulungan ka kuring hei engke dikaji nya kumaha kuring ge njok ke nyemonyong ulah diheureuyan sok-sok nya ai hati dieu jigana ieu aduh ieu sakit pitalina hei kesurangan eta nyaan teh ku nyebut hei kuring mah nya aduh pangmangkukeun kuring hei nyayap mah ngegesling kade sia monyong jo ngege dulu nu kitu mah jiga ieu jiga pacet sakalamut nu kitu ngenyot getih matak beuheungna panjang oge kitu lamun ngenyot getih siling teh jadi bareuh moal baru dioperasi kana baru dioperasi kan bae ieu mah hitung-hitung ngadoakeun we kanu dioperasi nya jadi halimi nya da eta atuh da peringetan ayeuna kana minum kana BK teh beuki nya oh orang na BK naon BK sangka makabe aduh nuhun pisan manusia sawangsungna jang amuing saha teh ngaran kuring heuh pami dipercaya mah kuring teh Sekar Pandan saha cenah jang Sekar Pandan cenah ai sekar teh kembang Pak heeh padahal mun melak pandan di ditu sigana buahna nu kieu lumayan jualeun ka kebun binatang padahal Pak lamun melak pandan di ditu lumayan geuning aya makhluk kieu kembangna teh kieu lumayan heug jual ka kebun kieu sampe aduh ampun kuring teh lapar ongkoh kanginan kahibunan kapanasan jeung sagala rupa karunya aduh nuju puisi teh maca puisi lamun percaya kuring teh geus sababaraha peuting aya di dieu beurang peuting kuring kahujanan kaibunan ge pantesna deudeuh teuing atuh kunaon ujang teh anu wangi rupina kuring teh aya patula patalina jeung dosa kuring anu kaalaman alus euy lagamna euy sada Batawi urang Kadipaten lain aya ujang teh di mana mimitina aya mimitina mah di lembur oh bener pas
ai ti lemur teh naon geuning nyangsang dirinya Aduh kieu manusia cing caritakeun naon jeung ti mana asamu asa ilai ai saleresna mah kuring teh disapa kudu jadi bapa pongana kuring teh nya kitu we boga dosa minculak ai abah teh saha ngaran kuring teh Semar Semar di mana lemur Bapak Semar teh jauh ti Tumaritis kuring teh ari eta nu di topi kuring piraku teu apa ka kuring pan kuring teh Mr. Baron tah ieu Mr. Barontak teh tukang berontak teh di mana-mana si eta mah ari eta nu di kopea nu ngomong bieu nu panjang irungna kuring kuring mah da eueuh ngaranan jalu wajahna we tong nyaho ngaran kuring is ulah sok kitu aduh ampun syukur nyonya misi kuring mah bade ka mana nyata kuring teh ieu rek ngawinkeun ieu saha teh tah ieu teh bapak kuring teh duda lain duda bujangan aya bujang bujangan geus kolot teuing bujang banget kaliwat teuing lamun ceuk di kampung teh mah basa di kampung teh banget bujang banget Semar ngaranna teh teh hayang kawin ka saha ka saha teh Pak Siti Ragen jang Siti Ragen ngaranna teh Nirwas gelo ka saha ka Siti Ragen nama ka yang kawin ka Siti Ragen da lalaki da Siti Ragen teh awewe nya pantes lalaki hayang ka awewe mah kurang ajar sia teu ngukur ka kujur teu nili kana kayan patut teu sarojeng batur rupa teu sarojeng balarea hayang kawin ka anak raja geuning sileng apa Siti Ragen anak raja nyawa holotot ai kitu kumaha eta teh Siti Ragen teh kabogo aing jurig uluh urang ajarnya cek dek oge monyong nulungan anjing ka dempet kabina-bina teuing sia ongkos seling teh ditulungan ku kuring kari-kari seling ngamak ka dewek naon ujung-ujung ngamak teh pugu-pugu atuh mah kira ka urang Siti Ragen wajar da dewek malalaki Siti Ragen lengok keneh aing kabogona teh belgun timuruan gitu nya timuruan urang euy ka batur dibut goreng teh manehna kitu kurang ajar pisan sia mentong ngamak sia urang mana sing teh pinas tikar sayang tumampara ya strajinga dibabuk ku ieu jaka gintiri anu ngaku sekar panan dugi katutung ngemasing pake tumakaning perlaya bapak kamu ujang teteh paeh pun langsung teh kurang ajar sia bapak anak aing paeh astagina dawala sok sia ay jang can waktu na kulit waru angan darus senengu uluh bapak teu geuning hirup deui syukur jang syukur cu tobat teuing bapak montong dilawan montong disampeurkeun buru-buru ini teh dedemit nyika pabahaya aing lawan dedemit mah deuleu moal kuat his kurang ajar sia make jeung dengan anak aing wani kitu sia bapana sok sia deuleu bapak tong dilawan pak tong dilawan cicing jang cicing kumaha dewek ke deuleu yang paeh meureun teh mah abdi mah paeh pan bapak nu ngubaran bapak paeh saha pan aya diubaran ku belentuk sok sia jeung aing deuleu wah hebat euy bisa ngahirupan nu paeh euy maju sia ngaheureuyang Siti Ragen nganu harti paeh ku aing sap jeung aing aja
sok sia wanita euy sok Pak samat abdi 3 kali Pak nyamatna kode euy aduh ampun cing Mang Med gitu bae nu inget teh dina otak aing sok sia top yakeun deui sia wah kuatan euy Pak samat abdi Pak Haji Sidik gitu sok beakeun sia nya Palurah Aang gitu ngai Bapak aing wadi samat saha Lurah Cipadung Aki Anang gitu Aki Lanang lalaki dah tatena sia ladenan deuleu ajian aing sabtaranyu binas tikar sahyang tumampara ieu sakarpanan dijamak ku Semar Badranaya ngadak-ngadak ieu wujudna leungit jangelek jadi jaka gintiri deui kalayan rasa bogoh rasa cinta anu nyayang dina manahna ieu jaka gintiri bogoh karakana ngadak-ngadak leungit ku ayana pangaruh ilmu Semar Badranaya Raden sia Uluh, nah apa jadi kasep? Nah jadi kasep Pak. Padahal mun uing pandengeulkeun. Aya akam malah jadi kasep kalau beuki bareuh. Si lain malah mun dibabu ku dewe kalau beuki tutung deuleu. Siga Bah Tamim. Nah aya neungeul batur bisa jadi kasepnya. Aduh, ampun teuing Bapak Semar nuhun kaula ditulungan. Amuing. Saha anjeun teh? Upami dipercanten ngaran kaula teh Jaka Gintiri Bapak Semar. Saha Den? Jaka Gintiri. Nah asa geus ngadenge teh hawar-hawar Jaka Gintiri teh. Cenah jago saemara di Sekar Mume teh Jaka Gintiri kana teh. Upami mang percanten ka kaulanya kaula pisan jago saemara teh astra jinga dawala. Jadi kumaha piceh? Nya kaula pisan sin jago saemara teh salira. Jago saemara teh salira kitu. Kaula teh adina Acek Siti Ragen. Nah bet aya di dieu lain saemara. Anu mawi kaula teh bogoh ka Lanceuk, bogoh ka Acek Siti Ragen. Sakawitna dugi ka kaula maksa ka anu jadi Lanceuk. Nya ka penaku Kangjeng Rama akhirna kaula teh menang panyapa wujud jadi nu tadi teh geuning. Nepi ka kaula teh ngablesat ti karaton ku ayana pangaruh ilmu nu jadi bapa da keukeuh kaula teh hayang kawin kaula jadi Lanceuk tapi ayeuna saprak ditinggang ku bapa anjeun anu ngaran Semar Badranaya kaula teh ulang deui ieu wujud jadi kieu deui kalayan rasa bogoh sakaligus leungit tina diri kaula ai dosa mah kaula teh geus maehan raja ahli sihir bisa jadi pengaruh ilmu sihirna bisa abus ka kaula tak kitu riwayatna mah Bapak Semar amuing Pak pi adi perwuteun itu geuning pi adi beuteungeun geuning ieu teh lamun kuring naon pancakaki nyebutna kaynya meng naon meng mang kitu belagung tah eta mang paman pangintennya Pak atuh semah kapihatur kahonyuk meng mang ditarima ku kaula dawala abi oge teu kantun ngahaturkeun semua baktos kahonyuk mang ditarima asta jingga hayu ayeuna mah urang ka karaton nagara kaula kahiji
deksa sadu kakang jeung Rama bade munut dipapunten kaduana ieu bapa maneh ku kaula langsung dek dijodohkeun ka lanceuk kaula Acek Siti Ragen ari sabab geus bisa ngelehkeun ilmu kaula da kaula teh can eleh gelut tapi na ari ku bapa maneh iya pan pun bapa mati abdi ilmuna pan dididikna ge ku abdi dikeumna ge dina leutak 3 minggu teh matak jadi hideung oge minggu sia gelo amana karepe ngomong teh dibalur ku aspal ongkoh teteh bapak teh da jero-jeroanana mah henteu kitu teteh nya hayu Kakang Semar urang kasekar mume dina waktu ayeuna ieu teh leres nun cing percaya we ka kaula cepot hayu urang ngawinkeun bapa maneh Pak kene abdi nyawer nya kumaha silaingnya jang kene urang buka pintu jeung kuring buka baju mendengna geus mah heeh nya urang ngoyok seureus non tadi ditu pan urang teh meureun heeh hayu eta mah da adat lin tapi pan nilai sakralna mah gede nya nu penting mah nilai sakraina we dari sakra itu sakral gitu bego heeh hayu atuh jangan tuturkeun hayu Kakang Semar